Zaman kiwari loba pangaresep anu matak bisa jadi duit. Di antarana nusok resep YouTube bisa jadi duit, nu resep Facebook bisa jadi duit, nu resep kana Instagram oge ayeuna mah bisa jadi duit, nu resep kana permainan sarua bisa jadi duit. Beda aja jeung zaman baheula mah. Zaman baheula permainan teu bisa jadi duit. Naon contohna? Uucingan, dek ucing jidar aclang-aclangan nepi ka kacugak oge. Moal aya nu ngagaji moal aya. Beda jeung ayeuna. Nu resep kana permainan bisa jadi duit. Nu resep kana Mobile Legend jadi duit. Nu resep kana TikTok oge jadi duit. Jogedan nepi ka aya nu nepi ka kasetrum jadi duit. Ngan paeh teu kamanakeun eta duitna teuing atuh. Sok sanajan permainan teh zaman kiwari diparake teu ceureuh. Contona aya kamari nu keur taraweh piraku. Taraweh pas sujudna rek jungkel-jungkel ikan ciga dina FM. Ulah nepi ka kitu mah. Najan sok sakapeung eta permainan teh poho kanu jadi babaturan. Keur genah-genah ngobrol tuluy sangeyengkeun we HP-na. Fokus kana permainan. Babaturanna mah diantep. Diantep udud sorangan. Diantep nginum sorangan. Diantepkeun rek mandi oge, tapi raku rek dimandian. Matak lamun zaman kiwari urang eueuh kadaek, wah geus tinggalin. Ku zaman serba canggih ayeuna, lamun urang eueuh kadaek tinggalin babaturan, tinggalin pengetahuan, tinggalin kabar berita anu keur viral, tinggalin. Ngan omat sagala rupa oge pake dina tempatna. Ulah nepi ka pangaresep urang poho kana waktu. Ulah nepi ka pangaresep urang matak dijil pipaseaeun jeung batur. Nu resep kana pepetasan oge kamari bisa jadi piomongeun jeung batur. Nepi ka di batur mah ku sabab pepetasan jadi maot. Abledageunana dina liang ceuli meureun. Atawa tarik teuing nepi ka eundeur imahna, nepi ka aya korban. Tak ulah urang mah ulah nepi ka kitu. Pangaresep urang syukur bisa jadi duit. Ulah soteh nepi ka jadi korban, komo nepi ka ngorbankeun batur mah kacida. Ulah sok mangpaatkeun pangaboga teh. Boga HP alus mangpaatkeun jang kaalusan. Beh dituna mangpaatkeun sangkan bisa ngajadikeun